bang hari-hari mabok bang bangkok sawah waktu igur dan pesantren tidak dicampuri kebohong. Nadona bukan nadon kebohongan, laguna bukan lagu hayalan, real. Linone entas kunwalitan wini arba'u ahkamin fahud. Budakan ada radom di madrasah teh. Ilmu eta ilmu tajwid, bagaimana cara membaca Quran yang baik. Manfaat dibaca di dunia, pahalana bisa karasa jaga di akhirat. Amin. Nasara yang suruh nasron fahuwa nasirun wadaka mansurun. Asap itu asap. Dorobayan ribu dor fahuwa dor wadaka man idrib madribun midrobun nias. Dalam tasi anjuran ada benar nias. Dorobayan ribu dorban fahuwa doribun. Terang dengan anjuran ngacaprak pan. Dorobayan ribu dramben fahuwa bambreng kurang wadaka menggararana itu. Manfaat tak? Manfaat ilmu kenanyaukeun bagaimana membaca, membongkar hadis yang baik. Rek nyaho subjek jeung objek di mana? Rek nyaho pelaku jeung korban di mana? Lamun teu apa nasoro yang suruh. Jadi ilmu sorokna manfaat dunia, manfaat usolli fardhu dhuhri sejak kaula salat fardhulohar arba'a rakaatin. Ilmu naon? Ilmu fikih, manfaat keur ngatur ilmu ibadah ka Gusti Allah. Geus puguh ilmu tauhid nama wujud kidamba qamuha lil hawadisi qiyamuhu binafsihi wahdaniyat iradat ilmu basol kalam aliman hayat basiron. Manfaat komo ejesan sholat, ejesan puasa, ejesan zakat, asal yakin kalau dia sampai 20 TH, insya Allah kurang bisa ke surga Allah subhanahu. Jadi tinggal gini, ajaran pesantren, ajaran majlis taklim, ajaran madrasah 100% manfaat dunia, manfaat. Ya kau bohong, beda. Punten, abis itu ayam maksud menghinakan satu pendidikan, abis itu bukan anak kalinya. Ngan mah bicara fakta sesuai lakon kehidupan Nabi. Emut tadi ngenaang, amang bahwa pernah itu ke usia SD kelas 4 pernah eta ngalagu salah dicarekan bubur. Amang geus ada ayeuna dipikir-pikir lagu asa bohong. Inget eta cangkul yang dalam menanam jagung di kebun batu. Babi dibuka ditanyakeun ka tukang melak jagung, da melak jagung mah teh dipacu, diaseup. Leres teu? Bari teu ngaseup na tong jero teuing. Aya cek lagu eta mah cangkul yang bohong teh tah? Bohong. Jadi melak jagung mah diaseup tong jero teuing. Da cek Imam Athaillah ge panggil udbun wujudaka fi ahlil umur fama nabata mimma lam yukban lam yatimma natijatu. Cek Imam Athaillah cek ama teh kubur sawareh sumputkeun sawareh tong ditemrakeun ting kabeh. Dan sabab pepelakan oge lamun melak nanti dikubur jadi moal sampur. Melak jagung dikubur teh. Melak jagung digolerkeun jadi moal rentan dikacak hayam. Leres. Melak tangka jengjing, tangka buah dikubur teu. Melak tangka buah digolerkeun janten moal paling jadi. Melak tangka sampur dikubur teu. Dikubur melak tangka sampur digolerkeun janten moal janten ngan moal aya sampuran. Tanur dicecepkeun teu. Tanur digolerkeun jadi moal paling cecepkeun tapi tong jero teuing. Sabab menurut ilmu pertanian tanur jero teuing mempersulit ulir ngapare hese hudangna 2 minggu teh can hudang da jero teuing. Jadi amang tong ditemrakeun kabeh, sumputkeun sawareh. Aya nu kudu ditemrakeun,
kedah disumput tong dieleng-eleng anu kedah nyumput panria ti aya dia qoblal amal aya dia fil atawa indal amal aya dia ba'dal amal aya ti mimiti rek oge geus teken Allah naudzubillah min aya oge begitu pertama mah ikhlas tembus ke Allah dawuh sasaha menang 2 rakaat torojol min toha dialusan pada hayami disebut ria fil amal atau indah aya oge ria teh pada amal eueuh nu apaleun urang puasa eueuh nu apaleun urang tahajud penting-penting teh boro-boro tatangga anak bojo kita terangeun ngan masalahna isuk-isuk jam 8 urang nyeun status gambar nu heuai bari tulisan masih ngantuk efek tahajud aduh aya nu kitu aya di ditu eta mah di Cijaya Amerika cek abdi punten ajengan dalamun teu hayang katinggal ku baturna naonan status nu paling bahaya gerak kedahan cetrek kiri itu suka daras tuh cirata memang enak aduh cek sulam cek taklim lamun kadaharan dielek-elek sementara batul teu menikmati dicabut barokahna ku Allah Subhanahu nompo status lekas deh sumput berhasil lagu tadi kebanyakan bohong ingat saya dengan amang begitu kelas 4 SD ngalagu pada salah dicarekan dia karena ingat saya lagu nanti cik cak di dinding diam datang seekor nyamuk hap cek abi ajengan punten eta lagu non manfaatna teu kurang leres teu pikir lain tauhid lain sorok komo timbang nyaritakeun malerjeun cacak jeung leungit naon manfaatna urang pot ka ditu alah tamu anana allahu dalam dia baru nyari mana monyet kolot siapa alah lagu timbang lagu kitu dicarekan beakan hiji deui lagu abi teh nyambung bisa bilang di atas pohon cemara burung bersiul-siul lilin punten atingan abdi ngaprak bojong sawit di teangan tukang manuk neangan manuk cangkuleung nu sora hati lilil terus deh ampura dah ajaran pesantren ajaran madrasah 100% dari Allah manfaat dunia manfaat tajwidna manfaat fikihna manfaat tauhidna manfaat geus puguh sorok tasawuf eta ge mah mentak tong rabu asupkeun budak ka majelis taklim kita ngararan sanajan kendala ayeuna beda jeung baheula punten aya teu pernah ngalaman poe Senin mangkat ka sakola mawa kuku panjang bari hideung di Jabrod ku garis panjang aya ngalaman abdi mah sering keras teh tah guru baheula berhasil teh berhasil walaupun keras tidak jadi masalah urang di Jabrod nepi ka beureum ku guru ceurik balik ka imah cekolot kunaon sadadi ceurik wa kuku panjang meureun sabab amekeun pangmeunangkeun ke guru ku kolot berhasil Senin hareup urang teu wani datang ka sekolah bawa kuku panjang Sabtu keneh geus geureuntan berhasil teu jadi masalah terus deh upacara teh kedah wis komun bendera teu naik mah teu meunang heureui ada sang merah putih hormat bantuan atuh beri terlambat lagi pada sang merah putih hormat begitu edan kabeh wani heuleuy upacara teu wani resiko mun heureuy hampura di poe nepi ka lohor abi pernah ngalaman keras jadi masalah tidak berhasil Senin hareup upacara teu wani heureuy keur marhaban gembira pada nyarane dina tihang bari heureuy ku aki sorangan digebotan ge jadi satu heureuy keur makhluk yang teh Rasul hadir keras berhasil setiap marhada teu wani urang heureuy da yakin Kangjeng Nabi hukah hadir ka urang
Daras teh. Torojo teh Komnas Perlindungan Anak. KP aku. Boro-boro batur ece sorangan lamun ngagebuk budak kom eta pakan dilaporkeun ece ke bisa dihukum. Bahaya deui kan? Cilaka deui kan? Kata menanjing geus jadi kitu terus lapar eta. Bener ada. Mata kampurace kiwari hayang boga budak soleh hese boro-boro ayeuna baheula ge pendidikan anu keras hese komo kiwari aya budak Jawa Timur budak SD kelas 4 pada kudu di sekolah diintegrasi ku guruna. Apa integrasi Bu? Eta nyaman geus make nyaman make integrasi. Integrasi namanya. Integrasi mah pada dicari. Oh, kursi gitu bukan integrasi. Lain kursi mah sok di dedinya ngajar. Oh, ada asma bener yang ngaji. Pengaruh lapar. Diintegrasi gurakan kan nyebut ngaran ka guru. Punten Pak, pancipta imah teu meunang nyebutkeun ngaran guru. Teh mentak teu manfaat ilmu. Diintegrasi pada kudu karena kan nyebut ngaran disintrep balik bebeja ka bapana. Istukna bapana datang mawa polsek, guruna dihukum tepak poe di polsek. Riweuh teu tah? Cilaka beta. Enggak gue gitu. Menta kampur apa? Iya Pak. Di sekolah guru tuh wani keras. Di majlis taklim guru tuh wani. Kolotna kontrol di bawah hukum. Pasir angin dikasih. Ayah muda hadir diduitkeun guruna kudu mayar 50 juta. Astina anyarkan ya kasus itu. Cik abis bener kumaha pendidikan Allah kali ini. Katambah punten baheula mah boro-boro pendidikan anak lagu nage ngadidik baheula. Leres teh. Beda jeung ayeuna mah jangankan lagunya pendidikannya saja hampir tidak mendidik. Baheula mah lagu ngadidik. Oh, ingat ke SD aya mah terus lagu teh. Bang hari-hari mah bang kok sawah waktu igur-gur guru sekolah desa saban jar put lis lu tak buku uji nyali asah otak nu alus ekuna langsung connect nu rada bote mangahuleng geura. Daras nu baheula mah jangankan pendidikan heureuna kana otak hebat kana fisik sehat. Punten main kolecer eta main kolecer kaheurian ayeuna baheula sehat kana awak sehat atuh kolecer murah modalna teh asa otak punten teh alus jeung gorengna kolecer muter kumaha ekyu nu nyieunna lamun alus ekyuna geus bisa maca. Oh nyieun kolecer mah tong leuras teuing mun leuras hese muter tong leuleus teuing sabab mun kolecer leuleus teuing muterna gancangan nyebukna jiga nu muntut kurtu-kurtu. Murah dibamiangan tanggal isuk mun boga ngalatih kebon sorangan teu boga mah naon. Sanajan murah tapi teu ngurangan kabunga hamdo. Leres teu? Leres. Pangal, main pangal, damsi. Sehat kana awak? Sehat. Kana fisik sehat, kana mental kuat, ampura, uji nyali asa otak. Pangal batur ke puter kudu dibanting, namun bisa mah eureun sohe ongkong. Leres teu? Ampura Pak, beunang teu beunangna eta pangal muter dibanting kumaha otak nu ngabantingna. Lamun alus ektuna hebat otakna bisa ngukur. Nah, ieu tah beunang sohe, tapi lamun bote otakna ngabanting kaca. Pernah ngalaman kan hojot bahkan. Murah modalna dibangun tibang neangan tangkal kopi. Mun boga ngalari kebon sorangan teu boga. Leres teh Bu? Bunga padahal teu pira tibang. Leres. Permainanna saja
ucing-ucingan ajengan. Lamun baheula mah ye lamun ngaji maghrib jam 4:30 geus hareureuy di buruan. Nu saurang meumpeun, nu salapan rumput neangan tempat rumput. Asah otak uji nyali. Nu sorangan kudu bisa neangan tempat dibake rumput, nu salapan kudu pinter neangan tempat keur rumput coba ditanya human. Lamun hujan, asup ka madrasah, asup ka masjid, patuker pake samping, nu saurang meumpeun, nu salapan tuker pake samping. Lamun alus ekuna bisa maca sajan samping nu batur geus kabaca tina bentuk tubuhna. Wah, ieu mamang dari detik kan haur. Leres teu? Ampura ieu permainan geus teu diganti ku kieu. Leres teu? Leres teu? Ngarungsak teu? Karena otak rusak, karena fisik, karena mental, terus tubuh karena pesan. Leres deh. Cari cing awak nama di nadipan. Kemarin seri sorangan. Nepak tarang sembong lah. Belum. Bahaya kita. Baheula ge pengajian keur pinu sistem pengajaran keras teh jadi masalah hese sore teh komo kiwa. Tapi tetap sanajan gitu urang punya PR besar da anak-anak urang teh asalna teh rohna teh di surga dikaluarkeun di surga teh gara-gara urang hareureuy ting malam Jumat ting malam Sabtu anta dicanaklah ketika usia kami 4 bulan roh budak urang teh di surga kan teh kita kurangnya misalkan sabaraha ribu miliar dia malu bakal aya dunya sanajan aya cancan aya kerangkana roh nama tos aya abdi boga budak karek kitu lamun ceuk Allah abdi bakal gaduh incu boro-boro incuan binantuan encan roh nama geus aya di surga budak urang teh di surga dicokot ku Allah ketika hanu 4 bulan keur di surga dicokot heula kita turun ka dunya maka orang tua punya PR besar da asalna di surga maka PR besar di Allah urang boga tugas kudu ngabalikeun anak-anak urang roh jeung jasadna kudu dibalikeun ka surga. Leres teu? Carana lebetkeun ka majelis taklim, lebetkeun ka pasantren sabab majelis taklim madrasah pasantren dijamin ilmuna nyambung jeung Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah jam 3 jadinya. Mudah-mudahan saya mudah-mudahan orang yang rahmat Allah Subhanahu wa taala.